Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya tiasa petapang deui dengan saya Mang Sarip. Kita akan membuat konten lagi, konten yang ketiga yang berjudulnya tong sok ngulinkeun hate awewe-nya. Karena hate awewe mah ulah diulinkeun lah, upami ulah diulinkeun, ulah mun rek bener-bener ka awewe-nya kudu dinikahi atau atanapi satacan nikah atau ieu non teh di tunangan heula, diikat heula. Karena hate awewe teh ulah disakiti gitu, ulah diulinkeun hanas pacaran setahun 2 tahun aya nu 3 bulan tapi ujung-ujungna mah putus. Ku abdi ayeuna bade dijelaskeun tentang istrinya papatah kanggo istri terutama laki-lakinya tong sok ngulinkeun hate awewe-nya. Langsung saja kontennya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Tong sok ngulinkeun hate urang, dah hate urang teh lain cocokan. Ingat, hate urang bukanlah sangu sesa yang bisa kau remehkan. Urang sabar ku sababoga hate. Coba lamun urang boga batu, geus dibalangkeun batuna kana beungeut maneh. Oh iya, semoga kamu cepet putus ya sama kabagoh kamu yang mukanya leduk kayak keresek gehu yang sarorek itu. Karena cinta maneh mah palsu, paling alus oge kawe super, eueuh anu orsinal. Cinta nu tulus bersih lir ibaratkeun sutra nu anyar dikeuman 7 poe 7 peuting. Sanajan cek batur bau hapek, tapi cek nu resep mah tetep seungit. Nu penting bersih tur ngeunaheun di tempona. Dang kadang urang tama kamu teh bagaikan sangu koneng anu leungit karetna, pasti amurudul. Nyaahna aku ka kamu teh jiga tukang bank anu keur nagihan hutang. Hayo we mumuntil. Tapi hese ketang, ari bogoh kanu teu bogoh mah jiga meuli rokok sabatang ka Indomaret pasti moali waro. Nu jelas mah hidup itu harus loba seuri biar kelihatanna teh bagja gitu. Meskipun mah hate keur notog ti tajong boleksek. Benar cek Mbak. Hirup mah ulah loba gaya, namun kudu lobakeun duit. Tapi kalem weh urang mah moal ceuri ku cinta. Da kuring mah incuna Batman. Ulah nepi ka ngajadikeun cinta matak poho kana sagalana. Komo nepi ka poho kanu maha kawasa. Pan asa ka bina-bina. Cukup sekian ya papatahnya. Kalau ada waktu lagi, kita akan membuat konten lagi. Yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.